jadi euy. Euy, ieu geura si Odang mah udah cenah. Teu jadi kawin ge mentak ngajual. Tuh Kang si Oding Kang. Mana? Kemana si Ding? Ding, kemana? Kel ka dieu. Dang, emang ngomong naon ka Pak Haji? Itu ngomong naon? Wah, geuning Pak Haji apa lieu itu kebon maneh? Saya boleh akang ini si Eta. Abi mah bari nyari akang we anu jujur. Tah neng ieu kebon kacang akang teh. Mohon Kang. Ngan wayahna we mun geus kawin jeung akang mah kudu daek ka sawah datang sedek petani ieu. Mohon Kang da ning ikar mari do. Kela. Aya naon? Ya reunyi. Aduh lumayan. Ganutan. Aduh, di tetangan teh kalkat caricing di dieu geuningan. Mun Pak ya nuju ngontrol pembelakan. Aya naon kitu, Pak? Ah, henteu hayang we panghijeng minantu dewek mah. Keur kieu we Pak di dieu mah keur nungguan ieu kacang bejana bandar deuk ka dieu deuk nempo. Bener. Nah, si lain depan teh jual kacang, kawin si Ikar. Ah, si bapak nangiskeun. Keun bae pan ieu teh calon minantu idaman Abah ieu teh. Keun bae paek cekel leungeunna sok. Tong era-era kan bae Abah marido, Abah mah teu nanaon. Isin bae ditinggal mah teh. Wah, keun bae sok. Sok ta. Ada Teu nanaon. bah grogi. Wah, keuna teu nanaon. Ah nuhun we Pak tos percanten ka abi mah. Da kumaha tuh abi mah ukur seorang petani. Wah, keun bae teu nanaon. Suka urang mah nu kana kitu teh. Nah, panar teh dieu teuing nya. Geus heubeul mana geus tadi di dieu. Nah palingan sekedeng deui Pak keur di jalan paling ge. Aya kitu orang. Oh, itu aya gini. Euy. Geus lila dang. Itu ngalamunna itu banar. Geus lila nungguan. Lumayan. Kumaha cager? Alhamdulillah. Tip di dieu kan. Aduh. Ieu nempo buan minantu. Oh, nu minantu ya teh. Ieu. Kumaha harga sakitnya cocok teh? Geus we sakitulah cocok. Kira-kira modal kawin hungkul. Sabaraha teh? 150 juta tip. Hai, 1 juta. Minantu deweknya. Bisaan. Bentak jadikeun palo heula minantu. Geus jadikeun. Lain hayang kawin teh ya, Pan. Kayak urang tetanggapan 7 peuting mah. Geus payu di kebon ieu mah nya. Pak, isinkeun wae. Bae, ada minantu. Sok atuh kumaha duitna dek di dieu wae. Di dieu we emang pengaya calon pamajikanan saksi. Telah teh nya. Anjay. Oh, Pak, duit 150 juta teh ning euy. Ya itu ngeladang duitna ya. Ah kan bae we teu perlu dihitung. Kos karek sakali wae ka dieu da mineng geus langganan urang. Tampi ya nuhun ieu artosna. Sok atuh. Bentaknya gerak kawin ke tong poho ulam kuring ya. Siap Pasti amin. atuh 7 peuting nyukurana ge. Syukur atuh nya. Kar modal kawin kar. Bejana ayeuna si Oding maju ka stres cenah. Ikar. Lain Imas itu teh nu kelot teh ya si Oding nu stres teh meureunnya. Iya, geningan teh. Wes pencas. Ya ya nu kelot teh mana pencas teh? Mana iya. Pencas.
jadi. Siapa ini? Yuk. Aduh tuh. Aduh, karunya, gara-gara dewek sih sari tadi nama. Ku dewek teh dijodohkeun jeung budak urang. Tadi pek teh. Jelema tegapleg si kehet teh. Alah. Ketika kitu nanya eta budak. Untung teu belum diri gede kan. Baiklah cinggeura cager atunya. Dan tereh-tereh cager. Sugankeun isuk pageto urang teang karunya. Ya geus atuh dang urang balik heula nya. Siap. Ayo. Yuk. Aya, Tadi di jalan. Iya. Yuk. Tah. Ayeuna mah Bapak balik heula. Oh, ka mana atuh kalem we, Pak? Balik heula. Iraha maneh ka imah? Ulin ka imah ke sorenya. Ah, sugan sore ieu da ieu geus jadi panan. Jongjon ayeuna mah. Heeh, ditungguan ku deweknya. Oh, siap. Omat. Asal saya gikeun kopi we jeung ngopieun. Wah, ke dicanakeun sadaya. Ulah digaring kos kamari. Wah, eta mah kamari mah heureuy, kamari mah. Oh, kemarin gara-gara urang ikhlas nerima. Dicanakan nya. Oh, siap. Insyaallah. Yang geus atunya Bapak ti heula nya. Heeh, sok atuh kade di jalanna. Kade engke poho ulah poho sorenya. Siap, Pak. Kade ulah poho ieu atuh. Sok kade di jalan, Pak. Kadet Pak. Tah, kar ayeuna mah kan kebon kacang geus cair. Bapak geus disetujuan. Urang gera-gera we, akang geus teu kuat hayang ngasaan. Masalah naon ya Akang? Eta ngasaan pasakan kan urang teh udah kawin, nah merenika teh kudu bisa masak, ulah pangadulang. Oh nya. Ayo tuh karah urang ulin heula bari urang meuli ieu batagor, hiji baden, martabak jeung seblak Hercules keur bawaeun si bapak jeung si ibu. Ayo atuh Kang. Ikan mana? Akangnya bulat-bulat. Iya, gini lengket ya, aduh. Capit tulang bajing, kacapit ku bulu pare memencosan, jos padalang mawawayang, jejek nom. Yuk. Mana dulu ya lo teh? Itu orang ngerian yuk. Ayo. Yuk. Ini kieu nih. Mana kan? DTB kan just di kebon. Tah, paling si Odang yang si Ikar. Kenapa naon teh? Biasa we keur ngarobrol mereka. Geus ngajual ieu siang geus ngajual buah kacang. Wah, itu paling gede kan? 150 juta. Wah. Nah, Jadi calon kan? idaman pisan teh mah. Bener. Heeh. Tah, dekat dia sore urang tanya bener-bener mang caikeun kawin. Kan jadi lakeun. Kalau program duit kan? 150 juta apa yang mana ge? Cakap lah. Kira dia kan?
Kemana si odang nak? Kumpa. Dang, tungguan tadi karek jawab. Mampat. Aduh, kamu alhamdulillah. Bu. Aduh. Tah Pak ieu teh pesenan teh kenyang seueur. Si lain bener repotnya. Nuhun pisan atuh. Dios we kan bapak teh bakal jadi nitoha. Karesep dewek pisan ieu. Ya Judan panggilkeun ke dapur. Siap juragan. Besok. Dan apa kira si lain ngawin si Ikar teh? Ya, Bang mun jasa mah hayang gerak-gerak we soalna abdi geus teu kuat. Dewek yang gerak. Ngap tatabuhan. Pak kalem we supaya ayeuna mah tinggal nangtukeun tanggalna bulanna. Benar. Nih, teh iraha ngawinkeun budak teh. Bulan hari teh kan mah. Bener bulan hari teh nya. Urang panangan di dulu-dulunya. Indonesia mah. Kopi-kopi aja kan di mah. Pak atuh heuk subuhan tamu teh. Lah poho. Ayo ke cai itu Bang. Siap. Kieu atuh Bang. Tah. Ke bulan hari urang kawinkeun teh. Dewek sabari menangan dulu. Hari abdi mah Pak ini oge kesawios. Percaya dewek kita. Tadi nempok. Eta atuh nu caina. Tapi rada lamhap ya cuaca panas. Ya we Pak tuh hati ayeuna bade paming heula bade balanya heula kanggo ge cenah teh dieu. Sok atunya. Iya tuh Pak. Sok kada di jalanan. Jaga duit teh nya. Siap. Ayo Neng. Ayo Kang. Siap-siap kan urang kawin teh ya. Ayo Kang. Entos we akang bade uih heula. Nya sok atuh Kang Kade. Yuk. Huh?